Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanes mung di Jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah tidak dinten ayeuna urang neraskeun di hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si Peloy cakateureuh tina dinten ayeuna teh bagian anu ka 316. Nah, mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalebu panggebaramana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna nu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda. Mitra pribadi saking nuhunkeun pisan ka sadayana atas pasihan dukungan atas pasihan subscribe na ulah hilap di subscribe anu tacan subscribe loncengna dipencet supados updatean anu paling enggal tiasa kauning aku sadayana tur di share mangga ka medsos palawargi sadayana nya anu resep karena dongeng percintaan kisah-kisah cinta mangga dongkap poe dangukeun di channel Carsun Bakekok jadinya aya judulna Jadra mangga supaya tanya kalau tinggal waktu semangat orang dilajengkeun aya dongeng sunat teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina HP na sewang-sewangan berunggah. Para mitra kaum dangu sadayana harita Ki Guru ti sayang heula ngerasa amarah tur nafsu nakaranan barang adenge ucap-ucapan di anggota karaman lembu irang anu seolah-olahnya campah ka dirina. Kurang ajar Andika make jeung wani-wani ngomong kitu ka kaula. Anjeun can apal saha re kaula di dieu. Memangna aing kudu apal memang saha sia teh kula kokolot di kampung kula anu ngaran Ki Baduk guru ti sayang heulang. Oh jadi ieu guru nati sayang heulang teh. Lain sayang ka aku teh sakalian setan kurang ajar anjeun. Ulah ngato-ngato maneh anjeun bakal bisa ngaranyah di kampung ieu salagi kaula masih kena hirup. Yakin ente ucapan teh make jeung teu yakin sagala. Ayo curilat eta guru ti macan heula anu teh ti sayang heula ngacurilat ngadekeutan. Ari anggota karaman anu aya kana 5 anana harita langsung siap siaga srebet anggota karaman dina waktu harita langsung ngalugas bedogna. Pok salah saurangna anu bewos harita ngomong bari nulak cangking gagah nakeranan tur ngawasa nakeranan. Aki-aki bau tengi leuwih hade sia molor ulah arek ngaganggu ka kula. Teu bisa. Kaula memang boga kewajiban pikeun ngalindungan ieu masyarakat di dieu. Lengkahan heula kaula nu geus jadi ngababatang lamun arek ngaranyah ka kampung ieu. Wah, gerah hajar bener. Curilat
Eta nu opatan anak buahna harita ting curelat. Kadenge ting hariusna sora bedog. Sedengkeun eta guru tisayang heula katingalina tenangna keranan. Sanajan dihurup ku opatan tapi lingas bener we. Eta jalma teh ngawasa tur ngabogaan aji pangarti anu lumayan hebat. Sedangkeun ari si bewok ningalikeun we harita bari nangtung mancu dina tangtunganana. Si bewok yakin opat anak buahna moal mampu ngelehkeun eta guru sabab geus katingali dina gerakan eta guru teh kacida pisan hebatna. Gorowok atuh si bewok harita ngagorowok sanggeus ningali anak buahna loba anu ngacara rengkang ka tukang. "Geus mundur sia, bagian aing ieu mah." Ceuk si bewok harita bari maju ka hareup cerelat ceurang. Gerakan si bewok anu kacida pisan cepetna. Harita nyawa geus aya nyampak di hareupeunana eta guguru. Pok si bewok ngomong, "Cigana dewek menjeng ilaing euy. Bantrokna ieu. Sabab dewek geus nyaho sakumaha kamampuan anak buah dewek." Ceuk si bewok harita. Leuwih hade ayeuna mah anjeun balik we. Sabab percuma anjeun aya di dieu oge. Moal hasil tur moal beberangan salagi kene aya kaula. Anu artina lamun kitu supaya Andika tetep cicing ku kaula kudu dipodaran ayeuna keneh. Cerelat. Si bewok ngacurilat ngadeuketan leuwih deukeut tibatan tadi. Harita si guru dina hatena ngomong, "Tetela. Paingan wani. Gerakan anak kacida pisan cepetna. Anu ngandung harti ieu jalma lain jalma anu biasa. Boga pangarti anu luhung na keranan." Ceuk eta guru disayang heulang dina hatena ngomong sorangan. Sedengkeun di tempat lain Kibardah harita anu keur nungguan ngajanteng mancuh nangtung dina tangtunganana. Kibardah anu teu sadar manehna keur ditingalikeun ku dua wanoja geulis rancunit dina hiji tangkal. Kiwardah teu bisa ngadetek sabab dua wanoja geulis teu ngagunakeun aji kasakten anu disebut aji siluman supaya teu katingali tur awakna teu kadenge nanaon ku musuhna. Kibardah anu keur nangtung luak lieu harita ditenan sakabeh anak buahna anu ngaraleos. Anu nyesa kur Kibardah hungkul harita. Dina hate Kibardah pok ngomong, "Aneh. Dina peuting ieu perasaan asa tiis-tiis teuing aing ieu. Aya naon cenah ieu?" Ceuk Kibardah anu ngarasakeun. Hatena deg-degan cigah-cigah aya kira-kira naon-naon keur Kibardah. Kibardah ngarasa dirina anu kurang pede dina waktu harita. Jelas keur bada ke Kibardah harita nimulkeun pertanyaan dina batina. Ai aya naon teuing na ieu teh cenah. Make jeung asa barareda kieu yeuh. Barang keur kitu harita kadenge ku Kibardah aya anu ngomong bari jeung seuri ngan eta jelas sorana sora awewe. Kibardah langsung rurat reret. Jawara tekur jadi karaman we hungku. Kibardah dak dumadak harita curing cingeus bari ruat reret kakenca ka katuhu tapi jelas waleh teu kadengali naon-naon. Anu sok padahal dua wanoja anu nyarareng celek harita dina dahan disatukangeun manehanana anu memang teu pati jauh ti manehanana kurang leuwih 20 meter manehna nangtung tina tangkal anu ngarumpuyuk. Pok Kijarda harita ngagorowok sorana handaruan keranan. Saha Andika sebenarnya? Di mana geura tunjukkeun yeuh? Make jeung wani-wani ngomong kemas kitu ka aing sagala rupa. Teu apal aing ieu. Gogotok ti karaman anu memang geus kakoncara lembu ireng. Anjeun ti lembu ireng. Kaula ti lembu ireng. Kaluar sia. Lamun kaula keluar
hantina anjeun bakal menang mamala. Setan alas, wani-wani ngomong gitu ka aing segala rupa, sia kurang ajar sia, keluar. Kiburda harita bari luak liuk panona anu awas nakeranan tapi weleh keur ngawaskeun jalma nu duaan dua wanoja anu keur darariuk kenah nakaranan dina dahan. Manehna teu bisa ningali sabab dua wanoja mangrupakeun dua wanoja lain wanoja sambarangan. Anakna Rajah Kalarasa anu geus diwarisan ilmu ku Rajah Kalarasa, ilmu anu kacidaluhungna nakeranan. Anu Rajah Kalarasa sorangan can aya tandingna di mana waktu harita. Pok harita Kiburdah ngomong deui ngagorowok. Beuki tarik wae si Kiburdah maka tunggu amarah. Kurang ajar. Keluar sia. Montong nyumput bari ngomong ka aing segala rupa. Arab jadah sia. Keluar. Kaula arek keluar. Tapi jelas. Cek kaula tadi kaula keluar hartina anjeun menang mamala ti kaula. Setan alas ya wani ngomong gitu. Buktikeun deuleu sia. Make jeung nyempon di luhur sa di jero. Di mana deui sia teh aing teu nyaho deui teh. Perang keur kitu harita plesat. Aya daun ngaplesat harita nyuk tarik nakeranan ngarah kana tonggong Kiburdah. Kiburdah ngarasakeun aya serangan anu dak dumadak. Kiburdah panona naon teh tonggongna anu siga aya panonan. Harita geuat malikeun awakna bari nakis sakolepat nyabut pedangna yuk bletak. Eta pedang anu keur dicekel ku Kiburdah harita langsung ngapuricak barang padu jeung hiji barang anu nyeruk. Barang pluk eta barang temurag anu tetela kurtibah daun. Kurang ajar. Make jeung daun sagala ieu jalma lain jalma sambarangan artina. Kiburdah harita murilingkeun paneteupna ningali kasebudeureunana tapi weleh Kiburdah teu bisa ningali di mana eta jalma ayana. Kiburdah beuki ngawaspadakeun diri harita semung kabongohan deui ku eta jalma anu ngomong tan katingali. Cikikik eta jalma teh seuri. Kakara dibere sakitu anjeun. Geus kalabakan. Corelat. Aya hiji bayangan anu ngacorelat. Celak. Harita nangtung di hareupeun Kiburdah. Kiburdah nepi ka molohok ngembang kadu atuh harita panona buncelik ningali hiji tangtungan wanoja anu buukna ngarumai panjang. Geungeutna geulis karu non teh geulis kacida, geulis rancunit. Kiburdah harita calawak. Ya anjeun. Cek Kiburdah harita ayeuna mah sorana rada leuleuy lantaran ningali kebeungeut eta wanoja anu kacida geulisna. Kaula anu ngaran Haniang Sari. Haniang Sari. Parang keur kitu harita curalit. Kadenge aya nu cucuralitan di wae. Celak. Nangtung digigireun Haniang Sari. Wanoja anu teu jauh beda kageulisanana buk sarua panjangna. Eta wanoja anu ngaranna Minarti Dewi. Celak. Langsung dak dumadak imut ngaglenyu ka Kiburdah. Kiburdah dibere imut ku Minarti Dewi harita nepi ka burial buncelik. Dasar mata karanyang. Kiburdah dak dumadak harita panona binar ningali eta dua wanoja anu geulis rancunit nangtung di hareupeunana. Anjeun oge saha? Kaula anu ngaran Minarti Dewi. Aduh, anjeun anggota Karaman. Kaula anggota Karaman. Tapi anjeun kawilang hebat tur jagoan. Kan hanya akal. Anjeun jagoan anak ku di kalangan Karaman hungkul. Harita Minarti Dewi jeung serikeun ka Kiburdah. Kiburdah anu diseung-seurikeun sanajan memang ningali beungeut eta wanoja anu kacida pisan kasep tur gagahna. Teu durung Kiburdah amek tur amarah ningali
eta jalma anu mangtung mancuh bari nyengsirikeun dirina. Anjeun Hadiang Sari jeung Minarti Dewi arek naon ilai ngaganggu ka dewek sagala rupa ha? Ceuk Ki Burdah harita ngamimitian ngaluarkeun sora-sora anu lamun keur batur mamatak saberna keranan sabab sora Ki Burdah anu handaruan tapi keur Minarti Dewi jeung Hadiang Sari ngadon ciri reret galakak duana saleusirian mani nepi ka nongeng sagala rupa keur Hadiang Sari mah ciga anu lucuna keranan ningali beungeut Ki Burdah anu rurat reret ka manehanana panonna burial bencelik. Ai Ki Burdah diseung-seungkeun model kitu tegenna. Montong saleusirian sia. Ai make jeung ceremeng aing lucu gitu. Ulah kacida pisan lucuna. Ningali anjeun panon anjeun anu rek keluar burial bencelik. Cek Hadiang Sari jeung Minarti Dewi Ki Burdah anu geus teu tahan harita sing horeng tengah haja we Minarti Dewi mamba panas tur supaya Ki Burdah teh jadi sabaleun tur keheulun ka manehanana tur ngaluarkeun amarana lamun geus kitu tangtuna cek Hadiang Sari bakal gampang ngarah musuh anu keur amak-amakan. Benernya Ki Burdah anu terus-terusan dibuli tur diledek ku dua wanoja anu garilis kitu. Ki Burdah harita langsung siap siaga. Montong saleusirian kitu sia. Ayeuna ilaing anu garilis duaan rancunit wayahna kudu milu ka imah aing deuleu. Lamun teu tong disebutkeun aing Ki Burdah deuleu. Ceuk Ki Burdah harita bari mapatkeun campe pangasihanana harita. Tapi anehna sanajan jampe asihan keur ku awewe nu lain mah nu bolostrong langsung nyampeurkeun turu cek paribasana di kumaha-kumaha Ki Burdah daek tapi lain halna jeung Hadiang Sari atanapi Minarti Dewi duanana wanoja ngadon jala lengir bari micingkeun panonna ningali kanu umat imut di haripeunana galakak atuh harita Minarti Dewi gagalakak bali nepak kana tongongna Hadiang Sari. Hayang seuri ningali nawe atuh eta tingali geura sungutna duh. Sungutna mana jika tengek kitu yeuh. Ki Burdah barang ngadenge Minarti Dewi bari nunjuk kana sungut manehanana disebutkeun jika tengek atuh puguh we. Ki Burdah ngarasa amek jampe pamakena teu mempan harita Ki Burdah geus teu bisa sabar deui. Ki Burdah bari ngagorowok harita ngomong ka aing wani-wani nyebutkeun sungut tengek si haram jadah ya kurang ajar nyamun kieu mah yeuh awas ya curilat hiat kukuk Ki Burdah harita anu maksudna arek newak cangkeng anu leungik mangrupakeun Hadiang Sari anu leuwih deukeut ti manehanana tapi keur Hadiang Sari lain oge hiji jawara awewe muridna Raja Kalarasa anu jadi bapakna jawara anu paling dikenal di waktu harita can aya tandingna ayeuna diwariskeun ka Hadiang Sari tangtu kur tibah ngalawan Ki Burdah seperti kitu Hadiang Sari teu heseun ngakilekeun awakna saeutik plos serangan Ki Burdah harita ngeplos sedengkeun Minarti Dewi ari teu ngacoriot ka gigireun Ki Burdah kur tibah noel kana cangkengna Ki Burdah ret Ki Burdah harita ngareret nu saterusna dicawel gadona ku Hadiang Sari. Ki Burdah jika mainan barudak leutik we harita nu saurang noel kana cangkeng nu saurang noel kana gadona Ki Burdah ngarasa amek nakaranan serebet. Ki Burdah harita ngagunakeun atawa nyabut bedogna tina sarangkana kurilap bedog harita ngaguriep ka tojo ku cahaya bulan anu kabeneran dina waktu harita bulan teh gede nakaranan. Ki Burdah harita langsung nangtung mancuh dina tangtugarana setan sia kurang ajar make jeung noelan kana gado aing nu saurang ngadoelan kana cangkeng aing memangna aing ucing si haram jadah. Teu beda jauh anjeun jeung ucing jadi kacauan jelema-jelema lawan kieu mah. Ceuk Minarti Dewi harita beuki ngahina we ka Ki Burdah atuh puguh Ki Burdah dikitukeun beuki amarah nakaranan kan hiu wakukuku Ki Burdah harita nyerang ka Minarti Dewi anu nangtung mancuh dina tangtunganana. Minarti Dewi bareng ningali serangan Ki Burdah anu cepet nakaranan harita teu kapangaruhan saeutikna oge.
Minarti Dewi harita kur ngebutkeun karembongna saeutik mulen kana eta bedog anu ngalayang bari nyerepet tarikna keranan. Hiuk plek brrrt. Bedog dak dumadak harita lesot tina leungeunna Ki Burdah. Sedengkeun bedog harita dibikeun ka Haniang Sari. Haniang Sari nyokot eta bedog nampanana ge make kudua jari segala rupa. Sageus aya dina leungeun Haniang Sari peletok eta bedog teh dipotongkeun jadi sababaraha bagian. Bedog anu dianggapna tur jadi keramat ceuk manehanna namanya tara Ki Burdah mah eueuh nanaonan dina leungeun Haniang Sari bedog jadi 4 bagian. Lebih karena gagangna oge harita pencar sabaraha harita digelang ku leungeun Haniang Sari. Ki Burdah teu sirikna molototkeun panon asa percaya teu percaya kana tetempuanana ningali 2 wanoja anu kacida saktina dina waktu harita. Haniang Sari pok ngomong ayeuna mah henteu dibarengan ku hareuy. Heh, saha ngaran anjeun? Kaula kula Ki Burdah. Rek naon sia make jeung nanyakeun ngaran bebek. Ceuk Ki Burdah anger we ngahwakna mah. Sanajan ngomongna bari arap-arap eueup. Ulah ditanyakeun naon kaula nanyakeun ngaran anjeun. Sabab anjeun dina waktu ayeuna anjeun geus pasti bakal dikuburkeun. Ngarti henteu? Kaula ayeuna bakal maragatkeun nyawa anjeun lantaran geus naon ngaranna teh anjeun geus jadi cucuk rungkang di kampung. Bener lain kitu aya ye. Memang bener pisan. Jalma ieu mah bener kudu di naon teh kudu dikubur hirup-hirup jiga nama ieu. Ame teu ngaganggu deui ka sesama. Ceuk Haniang Sari ngahatean. Minarti saya Dewi harita imut kegelenyu bari neuteub ka Ki Burdah. Atuh Ki Burdah diomongan kawas kitu ku 2 wanoja anu garilis lain kumaha deui. Ki Burdah harita langsung ngamuk, kurang ajar setan sia make jeung ka aing mamatan segala rupa. Hiat jurilat Ki Burdah harita anu geus teu boga bedog narajang make kakuatan sapenuhna. Wukuk kadenge ku eta leungeun Ki Burdah anu ting hariuk aya anginan segala rupa nepi ka ngahiuk lir bang baraan. Harita nyeleber arek ngarah kana dadana Haniang Sari nu keur nangtung tapi orokaya Haniang Sari anu keur nangtung harita anu dikirana naon teh ngaranna teh bakal beunang kana pelebah dadana. Tetela Haniang Sari ngahaja ngadonyodorkeun dadana. Ki Burdah ngaranyug kaget sabab Haniang Sari wanoja anu geulis rancunit harita manehna asa teu tega lamun neungel eta teunggilan manehna anu ngandung kakuatan tenaga lapisan anu kuat rohaka niban kana pelebah dadana Haniang Sari. Tapi serangan manehna geus teu bisa dihindarkeun deui. Hiat belesat. Yuk geduk des 2 kali harita teunggilan Ki Burdah ngeunaan kana dadana Haniang Sari. Haniang Sari barangkat teungeul dadana harita lain ngajengkang ka tukang terus lalangkrakan tapi sabalikna Haniang Sari ngadon imut ngagelenyu. Sedengkeun jalma anu neunggeulana harita nyatara Ki Burdah. Harita ngajengkang ka tukang aya kana 4 meterna. Curalit. Ki Burdah harita nyuh dina taneuh lebih ka ngageblug jiga nangka asak. Ki Burdah dina waktu harita geus teu walakaya ngeunaan diserang ku wanoja anu kacida garilisna 2 wanoja Minarti Dewi jeung Haniang Sari. Ki Burdah pok ngomong ya bener ceuk Ki Burdah harita bari ngalay katingali getih anu seger tina bibirna. Harita Minarti Dewi nyampeurkeun gog Minarti Dewi harita nagog digigireun Ki Burdah. Ki Burdah nepi ka irungna ungas ingus lantaran awak Minarti Dewi anu kacida pisan seungitna kaameu ku Ki Burdah. Kaula Minarti Dewi ieu adu kaula Nyimas Haniang Sari. Anjeun ayeuna rek kumaha? Nah rek dikubur hirup-hirup wae atau mending dipaehan wae langsung? Rek dikumahakeun teh Adi? Jika nama teh mending kana dikubur we sapotong ayeuna mah sirahna cenah ulah gileug cenah dihakan we ku sato anu galak tapi tong di dieu bisa anu nyalametkeun di urang bawa we kebenaran di ditu aya liang urang kubur sapotong anap di jajalan make batu leungeunna dibangkol ditalian we leungeunna mah
Harita Kiburdah barang adanya omongan Hadiang Sari anu cek pikiran sadis kacida. Kiburdah harita moloton panona. Aduh, ampun. Ampun, ulah aya kena hirup ya. Jadi anjeun hayang kena hirup. Cek Minarti Dewi bari imut ngegelenyuk. Ulah aya kena hirup. Nya tapi lamun hayang hirup, anjeun kunaon make jeung ngaganggu batur. Cek Haniang Sari deui. Harita bari ngadeukeutan ka Kiburdah. Nu saterusna Haniang Sari ngusapan kana gadona nyemburdah. Kiburdah harita menikat peureum lantaran ngusapan teh lain ngusapan deudeuh. Cek Kiburdah pasti bakal nampiling ka dirina. Harita bener we naon anu disebutkeun ku Kiburdah anu dicuriga ku Kiburdah. Barang harita nyimas Haniang Sari arek cengkat. Sakolepat Haniang Sari harita ngebetot kana pelebah halis eta Kiburdah nepi ka cewol sepotong. Berat harita dicoel ku Haniang Sari nepi ka halis debol. Sedangkeun Kiburdah kekereuceuman bari ngucurkeun cipanon beureuss meureunan ngaran-ngaran halis atuh harita. Sedangkeun Haniang Sari ngaran seuri gagalak-gakan bari semut lelenggakan segala rupa bakat tinggal atoh jigana teh geus nganyeri ka eta jalma nu ngaranna Kiburdah. Minarti Dewi imut teh gelenyuh bari pok ngomong nyarek ulah kitu ka Haniang Sari. Adi ulah kitu geulis yeuh. Karunya deuleu itu geuningan halisna beureunan. Kumaha atuh halisna beureunan kur di mah sabeula eta sabeula di ka mana? Nya temen kitu mah sabeula di mah urang diciwit we deui. Cek Minarti Dewi bari berat halisna Kiburdah anu pararanjang harita didugulan ku Haniang Sari ku jalan dicamret pelebah halisna atuh puguh bulu halis dicamret mah Kiburdah teu sirikna pingsan sabada harita bari ngeureum panona ngaluarkeun cipanon nepi ka jiga anu ceurik tur cuuh masihan kana pipina. Aduh, ampun. Cek Kiburdah kur tiba nyebut ampun we da teu bisa ngalawan awakna geus lemah leuleus kawas kumaha lantaran tadi bantrok kakuatan jeung Haniang Sari anu teu saimbang. Haniang Sari harita nulak cangkeng bari nangtung. Anjeun Burdah. Ayeuna mah panawaran paling akhir. Kula bisa mere pangampunan ka anjeun. Tapi hiji. Anjeun ulah wani-wani deui datang ka ieu kampung atawa ka kampung mana. Lamun anjeun nepi ka papanggih jeung kaula. Bisa dipastikeun anjeun moal dipaehan ku kaula, tapi anjeun bakal tanpa daksa ku kaula. Ngerti? Cek Haniang Sari harita bari nyampeurkeun Kiburdah. Gerawak harita leungeun Kiburdah ditewak. Haniang Sari mencet pelebah leungeunna Kiburdah. Aduh. Kiburdah harita ajeret-ajeretan awakna melenting segala rupa sabab leungeun pelebah uratna harita dipencet ku Haniang Sari. Haniang Sari anu kasebutna sadis leungeun anu dipencet harita pletok pelebah pigeulangna harita potong sapada harita. Kiburdah nepi ka ngajerit lantaran ku nyerina eta leungeun sangeus dipotongkeun kitu disintrek ku Minarti Dewi atuh puguh we Kiburdah sapada harita nepi ka ngacengkang bari gugurubugan nyekel kana leungeun anu beulah katuhu. Aduh. Cikikik dua wanojat ting cikikik saleserian. Harita Kiburdah geus teu bisa walakaya. Sedengkeun Haniang Sari ningali Kiburdah anu geus kawas kitu ngan corelat duanana ting corelat ninggalkeun Kiburdah anu keur bebalek kengan tur abrug-abrugan bakat kunahan ka nyeri. Corelat cereng. Dua bayangan harita ting corelat nyampeurkeun kanu keur ragot perang. Nyaetana guru ti eta tempat. Guru ti sayang heulang anu geus kadese sabaraha kali curus ti anggota karaman harita neuban kana pelebah dadana. Yuk keduk das jalik deug. Harita guru ti sayang heulang gadalik degan ka tukang aya kana tilu lengkahna. Sakolebat eta guru ngareungekeun awakna sabab anggota karaman harita nyerang make ngagunakeun pakakasna mangrupakeun pedog. Kukuk serap. Pedog harita teu bisa dihindarkeun. Harita nyabat kana pelebah palipisna saeutik cer getihna harita ngacer. Barang eta bedog harita ditigaskeun kana pelebah beheungna. Kurang ajar modar sia.
eta bedog dak dumadak potong jadi 3 bagian ngablentrang samemeh nepi kana beheungna eta jalma tua kampung anu di dinya. Sakabeh nu aya di dinya nu nyaksian para anggota Karaman kabeh kaget ningali bedog anu amuradul jadi 3 bagian. Aya musuh, cek salah saurangna harita bari nunjukkan ngacorelat tuaan. Cek. Nu salah saurangna wanoja nulak cangkeng nangtung mancuh di hareupeun eta tua kampung anu rek rubuh mangrupakeun guru ti sayang heulang. Kep salah saurangna wanoja langsung newak tua kampung anu keur limbung terus ditepak pelebah tak-takna jag. Tua kampung dak dumadak harita nu rek labuh teh jag deui terus neuteup ka eta wanoja anu geulis rancunit. Sedengkeun wanoja nu hijina deui nangtung mancuh nyang hareupan anggota Karaman anu keur amarah jigana teh bari nempoan kana leungeunna anu bedogna tinggal gagangna. Kurang ajar, anjeun saha ieu teh? Cek salah saurangna anggota Karaman anu nyerang ka tua kampung tadi. Kaula Minarti Dewi. Nah anjeun rek nurutan guru anjeun. Saha guru kula emangna? Can apal. Anjeun apal ke Kibardah? Kibardah. Bener. Make jeung teu apa sagala, memang Kibardah memang guru aing deuleu. Naon urusan aja gimana sih ya? Ayeuna Kibardah keur sare. Sare? Nya. Tapi lain sare-sare-sarena. Leungeunna geus rikes, sukuna geus rikes. Lamun karunya ke Kibardah bawa ka paguron Andika. Kepek. Sakabeh nu aya di dinya kabeh ngarenyag kaget. Sabab ngadenge guruna geus teu bisa walakaya. Diterangkeun bieu ku wanoja anu ngaranna Minarti Dewi. Pok Haniang Sari anu keur nyekelan tua kampung harita ngomong. Bener. Sakumaha omongan lanceuk kaula. Kibardah ayeuna geus teu bisa walakaya. Nah anjeun hayang sarua? Lamun nasib anjeun hayang sarua ka dieu. Urang sakalian potongkeun beheungna ku kaula. Ceuk Haniang Sari harita bari leumpang lalaunan nyampeurkeun ka anggota Karaman anu cengotan. Eta anggota Karaman anu cengotan neuteub seukeut Haniang Sari anu geulis rancunit dina hatena pok ngomong. Dan ieu kageulisan wanoja luar biasa. Lir ibarat putih kancana anu memang keur nyamar jadi manusia. Saha anjeun? Kaula nanya kaula. Anjeun nanya kaula. Bener, kaula nanya anjeun. Kula anu ngaran Haniang Sari. Adi di teteh Nyimas Minarti Dewi. Kaula urusan jeung anjeun duaan. Nyingkah sing jauh ulah deket-deket ka kaula. Sabab lamun deket-deket ka kaula akibatna bakal tumiba ka anjeun sakabeh. Ngarti? Teu ngarti kaula mah. Corelat. Harita Haniang Sari ngacorelat sakolebat Haniang Sari ngemetik kana pelebah jangot eta jalma anu leubeut. Yuk berat huajau. Eta jamretan Haniang Sari nepi kageun ngabeakeun jangot eta jalma anu gomplokna keranan. Eta jalma nepi ka ngucur getihna lantaran anu kanal jangotna harita dicamret sabaraha harita. Aduh. Eta anggota Karaman anu lainna kabeh kaget sabaraha harita sabab kolebatna teu katingali nyawa-nyawa jangot eta pamimpin manehanana geus eueuh tur dugul. Saurang anggota Karaman harita pok ngomong, "Kang, eta jangot ka manakeun Kang?" Ceuk salah saurangna, "Goblok sia make jeung nanyakeun kawas kitu sak kurang ajar." Ceuk salah saurangna deui harita bari melong bagat ku keuheuk ka salah saurangna anu bego. Sedangkeun anu ditanya nyatana para penonton pamimpinna anu dijamret jangotna harita teu bisa ngajawab. Kur tibah ramai cipanona lantaran ku peureusna keranan. Teteh, teu kabita teteh. Teteh oge sarua kabita yang jumrat jamret tapi kana naon pina aku kudu ngajamret ceuli mah kitu sabeula ye. Cek
harita Minarti Dewi bari melong karena celina anggota Karaman atuh puguh sakolebat eta anggota Karaman teh nutupan telebah celina Ditutupan dengan celina Yayi. Aduh, naon deui atuh? Oh nya, ieu mah yeuh urang taranjangan we atuh yang ningali kebenaran. cek Minarti Dewi harita bari melong karena pakaian tur calanana eta jalma atuh leungeun kenca katuhuna harita sibuk nu hiji kana ceulina nu hiji kana pelebah calanana dicabak ulah tapi ka diporosotkeun ku eta jalma. Sedengkeun Minarti Dewi ningali kawayan kawas kitu jeung yang sari sireret galak-galak seri-serian duanana dituturkeun ku anak buahna tua kampung anu milu seuri. Aduh bener-bener ya jawaran lebih kadikil kieu ya. Aduh Neng, aduh ieu mah kedah diwarah bener ieu Neng. Ceuk salah saurangna harita. Bener Mang, ieu mah kudu diwarah. Culilat Minarti Dewi ngacorilat kadeuketan kahaniang teh kahaniang sari anu keur nangtung teu jauh jeung eta anggota Karaman. Haniang sari imut ngagelenyuk barang lanceukna harita ngadeuketan ka dirina. Teh bari ngarah naonna, bari ngarah ceulina teh bari ngarah naonna. Dua-duana we jiga mah teteh mah. Harita haniang sari sep. Haniang sari mageuhan karemongna dina cangkeng. Nu saterusna haniang sari neuteub seukeut ka eta jalma. Kurang ajar anjeun. Wani-wani anjeun geus kariweuhkeun tur nyieun kaonaran dieu kampung. Ayeuna lamun teu ngagugu ka kaula, anjeun bakal cilaka di dieu. Balik. Ceuk haniang sari harita bari nunjuk nita ini ka eta anggota Karaman. Sedengkeun anggota Karaman anu nguyup nguntup kadua wanoja kur tibah melong bari kerung. Ok eta anggota ngomong manekot kasarna keranat. Sia ulah wani-wani make jeung runyak tunjuk ka aing kawas kitu deuleun. Haniang sari Minarti Dewi anjeun dua wanoja anu garilis moal kaduhung. Haniang sari jeung Minarti Dewi sireret galak-galak duana saleserian. Anjeun teh ngomong naon? Saha nu bakal kaduhung teh? Sia anu bakal kaduhung mah Lain sabalikna. Corelat jeung haniang sari harita ngacorelat Minarti Dewi oge sarua ngacorelat barang keur kitu teu kanyahoan corelat Minarti Dewi sakolebat harita ngacengut palebah ceuli eta jalma si bewok anu geus kadona baleberan ku getih lantaran jangotna geus dicamret ku haniang sari. Ayeuna kudu kalengitan ceuli sedengkeun haniang sari harita sakolebat ngalaan pakaianana teuing kumacarana ngan eta jalma nu katingalina kur tingah calana jerona hungkul atuh puguh nu aya di dinya kabeh melohok aya anu ting cakakak sagala rupa nyeungsirikeun natangtuna anu nyeungsirikeun mameureunnan anak buahna tua kampung anu nyaksian harita sedengkeun anggota anu opatan anggota Karaman gadeg-deg barang ningali kawas kitu nu sawarehna harita rek ngabecir tapi kur lumpat didinya keneh lantaran teu kawasa lumpat nu antukna bru eta jalma anu opatan tinggal lebru labuh lantaran karasa tuurna saleuleus. Sedengkeun eta pamingpina anu tadi hohoak ayeuna geus katingali ngoyompod teu bisa kukumaha katingali calanana oge baseuh nakerana. Ampun ceuk eta jalma bari nutupan kana ceulina nu baleberan ku getih jeung janggota oge sarua anu geus eueuh anu tadina gomplok teh ayeuna lingih naonan nu katingali teh kur getihna hungkul tina urut jembertan janggot anu gomplok. Harita Minarti Dewi pok ngomong Anjeun ku kaula tadi geus diberi peringatan pikeun nyingkah ti tempatan tapi nyatana anjeun kalah ngalawan kawas kieu nyapelekeun ka kaula. Yeuh kaula nyimas Minarti Dewi jeung ieu adik kaula nyimas haniang sari teu hayang ningali kejadian sarupa. Init anjeun janit ti dieu. Lamun teu init ayeuna wayahna anjeun moal papanggih di jeung poe isuk. Eta mah jalma anu geus ditaranjangan anu baleberan ku getih geus teu mikirkeun naon deui teu mikirkeun ka anak buahna ngan curelat make jurus
langkah 1000 teu mikirkeun nanaon deui langsung ngacir jauh ninggalkeun babaturanana anu ngararonang harita nuturkeun kabur. Sanggeus kitu tua kampung anu mangrupakeun guru ti sayang heulang nyampeurkeun. Aduh, hatur nuhun pisan Neng. Ya, aduh, kumaha mamang geuningan ieu mulang taramiana ieu. Pamit aya Neng jigana mamang teuing kumaha nasib mamang teh meureunan geus perlaya we. Mang eta memang tocenteun kewajiban abdi. Abdi nepangkeun, abdi nyimasan yang sari ogi raka abdi namina Minarti Dewi. Sumon, ayeuna mah kieu urang ngobrol we di bumi mamang yuk. Anu teu tebih da ti dieu mah. Nya teu kaabotan Mang. Henteu. Hayu. Harita Minarti Dewi jeung Haniang Sari teu hararese diajakan ku tua kampung anu mangrupakeun guru ti sayang heulang teh harita ngabring dituturkeun ku anak buahna anu teh cecel teh bocel lantaran kaburu kanyahoan ku Haniang Sari. Sanggeus aya di pelataran anu lega nekeranan Haniang Sari rurat teret ka kenca kakatuhu pok ngomong ka tua kampung. Mang, Kulan geulis. rupi nama di dieu teh tempat latihan silat panginten. Oh sumuhun di dieu teh tempat latihan silat. Tapi silat anu dilatih ku mamang nya mamang minangkana teh ieu teh anu kasebatna guru anu di dieu teh tapi da nya kitu teh kasebat guru ge sanes guru sakti atawa gagah. Pung sakadar ngalempengkeun urat mamang mah di dieu teh supaya sadayana warga-warga di dieu teh tiasa sararehat. Alhamdulillah ku ayeuna silat ieu teh tiasa olahraga teras gitu. Nya sae we Mang. Ya ari Neng teh itu nu ti mana teh ya mangga teu calikeun mangga ceuk si mamang harita nitah diuk ka Minarti Dewi jeung Haniang Sari gek duanana darariuk tina babangkuan anu panjang di hareupeun imah anu memang kayuhan ku suhunan anu disalodorkeun ka sakitu legana. Pok tua kampung harita ngomong, "Ibro, iya pang menyinyokeun cai ieu, pang mawakeun cai jang si Neng ieu ka cida ieu karunya capeun beureunan. Jeung lalawuhna nu aya manaon we." Teu geuning ngarepotkeun Mang. Henteu da kitu memang kadahna di dieu masuk kitu da. Saaya-aya we wayahna nya. Ceuk tua kampung harita meni ramah nakeranan anu antukna tua kampung harita ngobrol ngaler ngidul jeung Haniang Sari. Inti nama tua kampung teh nganuhunkeun ka Haniang Sari jeung Minarti Dewi dua wanoja anu kaliris lancunit dina waktu harita nu geus nyalametkeun dirina nyalametkeun kampungna jeung jiwa-jiwa anu memang lamun teu ditulungan ku Haniang Sari teuing kumaha nasibna. Mitra kaum dangu sadayana Haniang Sari jeung lanceukna Minarti Dewi harita nepi ka sararena di dinya lantaran Minarti Dewi jeung Haniang Sari memang diaku ku tua kampung nu aya di dinya teu meunang indit. Nu antukna isuk-isuk Haniang Sari kakara bisa neruskeun di perjalananana. Haniang Sari pamitan ka sakabeh warga nu aya di dinya anu terus-terusan dararatang. Waktu beki nyerelek ka beurang Haniang Sari anu kakarak ini eta kampung ninggalkeun pikampungan keur leumpang dua ani kreuh harita Haniang Sari jog kaji pitempatan. Waktu beki nyerelek ka beurang
Haniang Sari nepi ka pitempatan harita nangtung mancuh dina tangtunganana bari urat tereret anu tetela eta teh mangrupakeun kampung anu kacida pisan ramena. Pok Haniang Sari ngomong kanu jadi lanceukna, Teh ieu teh kampung naonnya katingalina meni rame kieu? Eta nage bangunanna oge seueur bumi-bumi anu sararae. Nya, tapi nanya ieu teh meni rame daerah nama tapi teu katingali jalma saurang-urang acan. Nya maksudna teh imah-imah meni rempeg gitu pantesan teh rame ku jalma-jalma tapi teu katingali jalma kamarana nya. Ceuk Minarti Dewi harita bari karung. Minarti Dewi terus lempang mapai jalan anu ngabulungbung. Saurang oge teu papanggih jeung Minarti Dewi atawa Haniang Sari. Aneh keur dua wanoja nu garilis. Haniang Sari ngarasa asa aya kaanehan di eta kampung. Anu memang ngarasa kampung teh rame ku imah, maksudna imah nagegek nekeranan, domba kadarenge disarada, hayam oge disada kalongkorongok, tapi jalmana teuing kamarana. Nah pikirna eta jalma araya di jero eta wakumaha. Reg Haniang Sari jeung Minarti Dewi aduanana areureun. Nah teh teu ngaraos ka aya keanehan. Nya puguh teh oge ngarasa aya keanehan tapi teh teu bisa nyimpulkeun naon nu jadi keanehanana. Ngan anu jelas mah ieu jalmana kamararana. Tapi ingon-ingon kadenge disarada, hayam disarada, kongkorongok, domba ting berele. Tapi ari jelemana aneh. Ceuk Minarti Dewi harita bari rurat tereret ka kenca ka katuhu lebat katingali ku Minarti Dewi aya nu ngalebat. Haniang, kumaha teh? Katingali teu bieu aya nu ngalebat. Mohon katingali ku Haniang oge. Ceuk Haniang Sari anu tetela ningalieun kanu ngalebat bayangan warna hideung. Aneh, wayakian nu kokolebatan sahanya kira-kira manusia atau naon? Ya pasti manusia teh, tapi jika nama lain manusia sembarangan. Barang keur kitu harita kotoprak kadenge sora kuda aya sabaraha urangna sora kuda. Haniang Sari jeung Minarti Dewi harita duanana ting corelat ka sisi jalan terus nyempot dina hanapeun tangkal. Eta anu tarumpak kuda teh aya kana 10 urangna. Di hareupna dipingpin ku hiji satria anu gagah. Eta satria teh mangrupa hiji kerajaan. Geus kanyahoan tangtunganana eta satria teh make pakaian kerajaan. Harita Haniang Sari pok ngaharewos ka Minarti Dewi. Jika nama anggota kerajaan dekat tingali itu pakaianan oge pakaian kerajaan. Nya, pakaian kerajaan cik urang tingalikeun we heula. Urang pake aji siluman we yuk. Harita Minarti Dewi ngajak nita make aji siluman, urang nuturkeun cenah eta para anggota kerajaan anu ngaliwat kadinya. Duanana harita mepatkeun jampe pamakena terus ngagejrikeun suku 3 kali les ciri maranehanna ta harita. Ngiles ilang tanpa karana teu katingali ku sasaha. Harita Minarti Dewi anu bisa ningali ka Haniang Sari teh hungkul sarua make aji halim anu teh aji siluman dina waktu harita. Corelat duanana harita ting corelat nuturkeun eta kuda anu aya kana 10 urangna dipingpin ku hiji satria anu kacida gagahna. Reg eta satria teh eureun terus malikeun kudana ka tukang. Pok eta satria teh ngomong, kasakabe ponggawa urang sabenerna aya nu nuturkeun ieu. Gebeg Haniang Sari jeung Minarti Dewi harita ngagebeg sabab eta satria teh apal ka dirina aya nu nuturkeun. Ngan hanyaka anu nuturkeun teh mangrupa jalma anu kacida licikna sabab teu bisa katingali ku urang. Naon maksudna ieu jalma make jeung nuturkeun ka urang sakabe. Samaruk aing bisa kabobodot tenyo. Dua wanoja anjeun anu nangtung
naon tujuan anjeun make jeung ngintip nuturkeun kaula. Dua wanoja anu dimaksudnya tanahan yang sari jeung Minarti Dewi kaget kacida kagetna kaidi jajaka anu gagah dina waktu harita anu apalin ka dirina sedengkeun ari anggota nu lainna para ponggawa nu lainna harita tingraring ceuk pikirna eta jalma pamimpinna teh ngomong jeung saha. Pok salah saurangna harita ngomong, Gusti Senopati, Gusti Senopati punten, ari Gusti Senopati nyarios sareng saha nembe teh geuningan. Kula ngomong jeung dua wanoja anu nuturkeun ka kula. Dua wanoja, kula Senopati Artabala, keur naon anjeun make jeung ngintip tur nuturkeun kaula. Tetela geuningan Nyimas Haniang Sari jeung Nyimas Minarti Dewi teh geus nepi ka wewengkon nyaetana Tanjung Kalia. Wewengkon kerajaan Tanjung Kalia anu kabeneran Senopati Artalaba harita anu keur patroli ngontrol kasaban wilayah anu kabeneran ngaliwat ka kampung eta lantaran ngadenge laporan kampung sering diganggu ku anggota kerajaan, tapi nu jelas ting anggota kerajaan mana nu sering ngaganggu. Harta bendana sering dibawaan anu intina setiap kampung dipentaan pikeun ngirimkeun upeti ka hiji ponggawa pikeun dibawa ke kerajaan. Pok Senopati Artalaba harita ngomong, anjeun dua wanoja anu geulis rancunit teu kudu nyumput sabab kaula apal anjeun anu datang. Kaula lain jalma jahat, kaula Senopati ti nagara Tanjung Kalia. Tujuan anjeun datang ka ieu pitempatan aya naon? Jeung naon tujuan anjeun make jeung nutur-nutur ka kaula? Hampura kaula geus nuturkeun ka anjeun. Kaula Nyimas Minarti Dewi, ieu adik kaula Nyimas Haniang Sari. Kaula tengah haja rek nuturkeun anjeun, tapi kaula ngerasa aneh. Kaula papanggih jeung anggota kerajaan. Oh kitu, teu naon. Geura tunjukkeun tur temongkeun we ayeuna mah awak andika sabab kaula lain jalma jahat. Kaula datang ka ieu nagara alatang ka ieu daerah anu masih keneh di kawasan tur bawahan nagara Tanjung Kalia. Nagara kaula ayeuna kebeneran keur teu aman, loba anu keur ngincar. Salah sahijina kaula ti nagara Tanjung Kalia sering diganggu, tapi kaula oge memang teu apal saha nu ngagangguna. Hampura kaula geus ngabejakeun lain dina ranah anjeun, tapi memang di ieu kampung teh anu kadengena tur katingalina rame, tapi nyatana ieu kampung anu barak baku imah tur legana keranan ayeuna teu papanggih jeung manusa saurang-urang acan. Memang kunaon jeung aya naon di ieu kampung teh kitu? Ceuk Haniang Sari nu hayang milu ngomong. Cenah ceuk beja kaula wani ngomong ka anjeun sabab kaula nyaho anjeun lain jalma jahat. Sugan we jeung sugan anjeun bisa jadi balad kaula, bisa ngabantu ka kaula. Ieu kampung teh cenah sok dipentaan upeti ku salah saurang ponggawa jang disetorkeun ka kerajaan, tapi kerajaan kaula teu pernah narima setoran naon-naon ti para rahayat.
ieu nu matak jadi keanehan keur kaula. Oh gitu. Anjeun Senopati. Kaula Senopati ngaran kaula Artalaba. Sedengkeun dina waktu ayeuna kaula mung katuduhan mung katemleuhan sabab raja kaula ayeuna keur angkat miang ti karajaan. Jadi kaula ngarasa tanggung jawab ka sakabeh rahayat nu aya di nagara Tanjung Kalia. Oh gitu. Kacida mulyana anjeun. Memang tugas kaula ge ieu mah da kagok panggih we. Kaula rek nanya ka anjeun, anjeun teh anu ti mana teh? Kaula di kampung ti desa anu jauh, kampung anu singkluh. Kaula datang keur neangan hiji jalma anu jadi lanceuk kaula, lain hiji deui tapi dua jalma. Lanceuk anjeun. Sumuhun. Oh, eta di mana cenah sugan? Kaula memang teu apal lanceuk kaula aya di mana. Padumukanana di mana kaula teu nyaho. Oh, hese lamun kitu mah kudu ngagunakeun kasabaran tangtuna. Benar. Kaula anu geus kukurilingan lumayan rada lilana. Encan masih kene encan menang kabar di mana lanceuk kaula. Memang tos sabaraha lami salira angkat ti padumukan teh. Kirang langkung nembe samingon. Oh, atuh nembean. Tos ka mana wae atuh ieu urang teh? Nembean ka dieu. Oh, kitu. Sumuhun atuh aya kitu mah. Bilih salira engke aya naon-naon kantun sumping we ka kota raja. Di mana kota raja kantun taroskeun we Senopati Artalaba ka para ponggawa. Engke langsung anjeun bisa papanggih jeung kaula di kerajaan Tanjung Kalia. Kerajaan Tanjung Kalia. Ayeuna wayahna kaula arek mariksa heula kayaan dieu pitempatan. Tahan heula. Aya naon? Kaula cikene manggi anu nyurigakeun. Aya nu nyurigakeun. Mangrupakeun naon? Aya jalma ngacorelat tapi teu kanyahoan ka mana initna. Oh. Nah salama anjeun di dieu geus pernah ningali aya jalma anu ngolongkrong di ieu pitempatan? Kaula teu pernah mangi. Aya oge hiji jalma anu ngolebat. Eta jalma jigana anu ngabogaan aji kasaktian anu lumayan hebat. Kira-kira ka mana cenah eta manusa teh nya? Kaula teu apal. Nya geus atuh lamun kitu mah kaula rek patroli heula neruskeun tugas kaula. Bisi anjeun arek mangkat mangga mangkat disalah dising didoakeun ku kaula sing buru-buru kapenak jalmi anu dipilarianana. Sumuhun kitu pisan atuh hatur nuhun oge. Sami-sami mangga. Sanggeus puguh kitu eta Senopati Artalaba ngaleos diteuteub ku dua wanoja anu geulis rancunit. Para ponggawa harita manggut Kanyimas Hanyang Sari jeung Minarti Dewi. Sebab jelas Hanyang Sari sanajan tangtungan wanoja dianggapna ku Artalaba leuwih ti lalaki. Hanyang Sari anu ngabogaan aji kasaktian anu hebat dianggap enteng ku Artalaba anu geus kumaha anu geus ngarasakeun kasombongan dirina harita kudu bertekuk lutut tina suku kudu ngaku karena keunggulan musuh anu ngaranna Raden Cakalabanda dina waktu harita. Senopati Artalaba anu geus boga pangalaman dirinya teu wani gagabah ningali jalma model kumaha wae. Artalaba ti mimiti harita nyopanan ka sakabeh jalma anu papanggih jeung dirina.
Artalaba teu pernah teu nganggap enteng ka jalma-jalma anu pernah papanggih jeung manehanana. Sabab kejadian anu sarupa bisa wae kejadian deui lamun teh mah dirina sombong congkak ka jalma-jalma. Ningali jalma eta renah nu padahal mah ngabogaan kasakten anu kacida hebatna. Barang keur kitu harita waktosna memang kabujeng saeb.